Wilujeng enjing barudak, kumaha kabarna damang? Sae. Dinten ayeuna urang bade diajar pangajaran basa Sunda. Ngenaan istilah-istilah usum. Sateu acan diajar, urang bade ngadoa heula. Yuk, urang ngadoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin belajar. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kami. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru kami dan kami. Semoga tidak kena virus corona dan terhindar dari virus corona. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hatur nuhun barudak tos ngadoa. Ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda, istilah-istilah ngeunaan usum. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang usum ngijih, bacaan atau teks tentang musim hujan. Sekarang kita akan mengenal istilah-istilah yang berkaitan dengan musim. Yuk sasarengan urang ngadangukeun. Urang bade diajar istilah usum anu aya patalina jeung iklim atawa cuaca. Kita akan belajar istilah musim yang berkaitan dengan iklim atau cuaca. Nu kahiji, usum memareng sami sareng usum panyelang antara usum ngijih jeung usum halodo. Usum memareng adalah usum yang terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau. Jeung aya di nomor 2 usum dang darat. Usum dang darat sami sareng usum panyelang antara usum halodo jeung usum ngijih. Jadi musim yang menyelangi antara musim hujan dan musim kemarau dan musim hujan. Atau di dalam bahasa Indonesianya biasanya disebut sebagai musim pancaroba. Jadi usum memareng dan usum dang darat itu sama. Ya, sama-sama disebutnya dalam bahasa Indonesia musim pancaroba. Anu katilu, tiis. Tiis sarua hartina jeung hawa anu karasana tiris. Artinya dingin. Dalam bahasa Indonesianya udara yang terasa dingin. Anu kaopat hujan. Hujan sarua hartina jeung cai nu rakrak ti langit. Ya, hujan sama di bahasa Indonesia juga disebutnya hujan. Nu kalima panas. Panas sarua hartina jeung hawa anu suhuna luhur, sabalikna tina tiis. Sama ya, di dalam bahasa Indonesia juga disebutnya panas. Anu nomor genep hareudang. Hareudang dina bahasa Indonesia, dina bahasa Sunda sarua hartina jeung ngarasa panas kulantaran hawa anu suhuna luhur atawa sorot panon poe. Hareudang itu dalam bahasa Indonesianya mungkin orang bilang panas gerah. Biasanya karena udara yang panas sehingga badan kita terasa panas atau karena sinar matahari. Itu yang disebut dengan hareudang. Anu katujuh, ngelekep. Ngelekep sarua hartina jeung panas lantaran rek hujan eueuh angin atawa di jero rohangan nu kurang liang hawana. Asa dikekep. Maksudnya ngelekep itu seperti pengap, panas seperti mau hujan tetapi tidak terjadi hujan sehingga udaranya panas. Seperti kalau kamu berada di ruangan yang ventilasi atau jendelanya kurang. Nomor 8, cedem. Anu dimaksud jeung cedem sarua hartina jeung angkep langit poek lantaran rek hujan. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin disebut mendung. Cedem itu bukan mungkin, tetapi cedem itu sama dengan mendung.
Salapan cangra. Cangra sarua hartina jeung langit bengras taya pihujaneun. Cangra itu sama dengan cerah kalau dalam bahasa Indonesianya, ya. Jadi langitnya cerah, tidak ada hujan. Nu ka-10 girimis. Girimis sami sareng hujan leutik miripis ngeprul. Mirip ya dengan bahasa Indonesia disebutnya gerimis. Anu ka-11 gelap. Gelap sarua hartina jeung geledek atau sora hawa anu dibelah ku kilat. Ya, gelap itu maksudnya geledek kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebutnya gluduk. Ya, atau petir. Seperti itu. Kemudian nomor 12 guluduk. Guluduk sami sareng guruh atau aweuhan sora geledek kadenge ti kajauhan. Jadi guruh atau gemuruh suara halilintar itu guluduk. Ya. Eta istilah usum anu aya patalina jeung iklim atawa cuaca. Selain istilah usum anu aya patalina jeung iklim atawa cuaca, aya istilah usum anu lainna. Yuk urang dengekeun. Tadi urang tos diajar istilah usum anu aya patalina jeung iklim atawa cuaca. Tapi aya oge istilah usum anu aya patalina jeung kaayaan di masyarakat. Maksudna naon? Istilahna aya kusabab disebut ku masyarakat atawa dibuat ku masyarakat. Jadi istilah-istilah yang akan kalian pelajari itu adalah istilah yang ada karena kebiasaan atau karena sebutan dari kebiasaan masyarakat tertentu. Nu kahiji, aya nu disebut usum pagebuk. Usum pagebuk sami sareng usum loba panyakit anu tepa. Kalau dalam bahasa Indonesianya usum pagebuk itu mungkin seperti sekarang disebutnya pandemi, masa pandemi, di mana banyak orang yang tertular penyakit. Ya, itu disebut dengan usum pagebuk. Seperti sekarang ini sedang musim corona, pandemi corona, itu disebutnya dengan usum pagebuk. Anu kadua, usum paila. Sami sareng usum sagala hese, sagala werit hese bahan kadaharan. Dalam bahasa Indonesianya disebutnya mungkin paceklik. Paceklik artinya susah. Mau cari makan bahan makanan itu susah. Biasanya terjadi di musim kemarau yang panjang. Karena banyak tumbuhan yang gagal berbuah, ya, itu disebutnya dengan usum paceklik, musim paceklik dalam bahasa Indonesianya. Dina bahasa Sunda disebutna usum paila. Anu katilu usum panen. Usum panen sarua hartina jeung usum sawah diolah hasilna atawa dipanen. Ya, hampir sama dengan bahasa Indonesia, disebutnya musim panen. Ya, saat petani mulai mengambil hasil sawahnya, hasil padinya. Anu kaopat, anu terakhir aya nu disebut usum bung-buahan. Sarua artina jeung usum buah-buahan. Ya, di dalam bahasa Indonesia usum bung-buahan itu disebutnya musim buah. Ada beberapa buah yang dia hanya tumbuh atau dia dapat dihasilkan di musim-musim tertentu. Makanya muncullah musim buah-buahan ini. Sapertos contohna kadu. Kadu itu apa? Ya, duren. Kemudian ada manggu. Manggu itu apa? Ya, bukan mangga. Manggu itu disebutnya manggis, buah manggis. Ya, buah manggis kamu lihatnya di waktu tertentu. Seperti juga rambutan, kamu melihatnya di musim tertentu. Dan rempah-rempah seperti cengkeh dia juga adanya hanya di musim tertentu. Eta nu dimaksud jeung usum bung-buahan. Ngartos barudak? Alus lamun tos ngartos urang bade diajar ngawangun kalimah. Yuk dangukeun. Urang tos diajar istilah-istilah usum anu patali jeung iklim atawa cuaca jeung usum patali jeung kaayaan masyarakat.
Ayeuna urang bade diajar nyusun kalimah nepi ka jelas maksudna. Kumaha carana? Urang kudu ngartos heula naon anu disebut kalimah. Kalimah anu lengkep teh biasana upama eta kalimah miboga unsur SPOK dina basa Indonesia. Nyaeta unsur subjek, predikat, objek, jeung katerangan. Ya, di dalam bahasa Indonesia kalau menyusun kalimat kita harus menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Sama di dalam bahasa Sunda. Hiji kalimah umpama diacak biasana hese. Ya, kalimat yang diacak biasanya dia susah karena kita harus menentukan mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Tapi sekarang ibu harap dengan kalian belajar kalian akan bisa. Contohna, urang rek ningali contohna. Aya kalimah anu diacak. Tiis, lembang, hawana. Dina kalimah anu dina kecap-kecap eta urang kudu nuntukeun heula mana subjekna. Nya subjekna nyaeta lembang. Predikatna anu mana? Hawana. Objek atawa keteranganna nu mana? Tiis. Jadi lamun urang nyusun kalimahna dina pola SPOK nu benerna lembang, hawana, tiis. Eta contoh nyusun kalimah. Lamun atos urang bade lanjut kana pancen anu barudak kedah gawekeun. Dangukeun nya. Lamun barudak atos paham atos ngartos dina istilah usum, ibu bade mere tugas mere pancen ngeunaan ngawangun kalimah, nyusun kalimah. Barudak tiasa ningali tina buku Midadami. Buka bukuna halaman 35 nepi ka 36. Eta aya pancen 4. Naon nu kudu digawekeun ku barudak? Barudak kudu nyusun kalimah anu aya patalina jeung usum. Istilah-istilah usum tadi geus diajar ku barudak. Jadi barudak kudu bisa nyusun kalimah dina kecap-kecap nu tos dibere dina buku. Tulis kalimah anu tos nyusun jeung jelas maksudna. Jadi yang ditulis hanya jawabannya saja. Soalnya tidak perlu ditulis lagi. Kata-kata yang diajaknya tidak perlu. Ibu hanya butuh kalian menulis jawaban yang sudah tersusun dengan benar. Kerjakan soalnya nomor hiji nepi ka 10. Kalian kerjakan satu persatu. Nomor 1 kalimat yang betulnya seperti apa. 2, 3 dan seterusnya sampai nomor 10. Tulis di buku bahasa Sunda. Lamun tos rengse tong hilap di garis tutup. Eta pancen nu kudu digawekeun ku barudak. Tiasanya ayeuna lamun tos tiasa urang bade anggeuskeun heula diajar basa Sunda dinten ayeuna. Minggu payun urang bade nyobaan latihan ulangan. Ya. Di mana bahanna pangajaran anu katilu. Barudak kedah maca-maca buku cetakna keur diajar. Tiasanya halus. Ayeuna ibu bade pamit heula. Wilujeng siang.